Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persediaan ngarit ya orang ngarit lah hilap ada kameramen kada dicacanak dari rumah konten kreator mah. Iya gaji alit keneh oge. Untuk reuyeun we ahnya. Oh ya rada tebih ngarit teh soalna ayeuna mah ka pabrik ya teh mah. Pabrik triplek. Cuman pabrikna tos teu diangau ayeuna mah. Liren heula saurna teh. Nah, ya ka di jalan hese itu jalan kali itu. Semangat orangnya. Salam sobat ngarit. Bismillah. Alit weuteuh ieu kenging masyar tadi di pasar ieu teh alit teh aduh geunaheun pisan abang keneh weuteuh nya. Serek kan paur kana panangan ieu rada jejereget beda ieu make alit weuteuh mah. Paur kana panangan ieu bahaya. Lepat tadi kudu nama meser iya abi teh meser sarung tangan dan lepat tadi rusuh teh pan sieun kabur hujan nih can ngarit hararejo jugut nama ya jugut kolot iya jadi di pasian jugut kolot teh doma teh jadi babari wareg gitu tah teu babari nyeri patuangan di si domana jadi pasian jugut kolot mah sok sae kana dagingna gitu itu main ceret ongkoh di kana enak tuh ini mah tos pinuh ge orangnya orang mulang deui we orang mulang tos pinuh ge mah lumayan di ngarit teh rada alami soalnya jugutna rada pararane keneh uyuhan atau di tayang ku sababaraha jalmi itu tempat teh bang beungeut heula baraya tapi masuk resep kana carangka ari ngarit-ngarit caket teh soalna kan babari ngalebetkeunna gitu kana carangka mah nya benten kana karung sok susah kumaha kana tebih teh nya sok kana karung yuh mah urang ulang baraya geus kieu itu berat ya teh lumayan baraya sakieu teh biasana sacarangka kieu teh sok opat dombaeun mah waregeun ieu alhamdulillah kan jongjan tos geus dijukut menya yuk mangga baraya.